Padahal mah Sakim mah ganteng aing mah. Siga nama ono keur mikiran Jamilah. Kos anu nyaho bae Karmel leutik-leutik. Pancek Kang Nyadi ge ono boga ka Jamilah. Lah Karmel leutik-leutik kepo. Kaditu lah kaditu. Kitu doang ge ono. Kani di ka mana? Arek anu mah Karmel aya teu mana? Can balik Kani. Emang rek naon kitu Kak? Rek ngobrol jeung mah Karmel. Oh, nek nyokot bareng o Kak Mak. Lain, ieu mah urusan kolot. Urusan kolot Kani. Kani, ka Ima Karmel Bayu. Kuring di mah balik. Ayo ge. Ayo. Yan, kumaha gawe na diterima banto. Gagal deui nu. Kuan teh diterima sia gawe. Aing mah geus bunga hate aing. Can aya miripna meureun no. Teu ditarima tah. Siga nama sia kurang ngadoayan. Gagal deui. Ngadoa mah unggal penting no, teu kudu dipapatahan ku sia. Mereka mana ya? Tanggung dulu. Nek nanya no. Dan semuanya be ya bubukna. Bubuk naon sia no? Rangi nang. Receh ya, receh. Boro-boro. Bukan sesa ongkos. Aing ka dieu kalembur jalan suku. Tangguan yan, aing yan. Karmel? Karmel? Mana si Karmel? Ulin kita budak. Mana baruan bara laki ieu? Mak Karmel, dah tidak amat ya. Oh, no. Sapu. Atuh no sadeui aya lain mah manusia sapu. Oh, jinnya. Sadeu jing. Naon no? Ka imah Mak Karmel? HP ono rusak Mak Karmel. Terus no? Kayak ngadit HP kama. Oh, Kumaha bisa itu Mak Karmel? bisa bae no, ngan kudu make DP, ka emak mah ngiditna. Ono boga teh DP na. Ayeuna mah can boga, Mak. Kebae atuh no nya. Lamun geus boga DP, karak ono ka emak. Oh, atuh Mak. Mak. Gorengan nangis datang. Tita tadi mama datangna, bisa sapu sagala. Terus beres nagihanna Mak Karmel. Entos ani. Ai maneh ti mana bae Karmel? Teu deuk sasapu-sasapu acan. Ulin heula lama sakedeung jadi mau usaha. Tah, karasalin, kesel di imah sorangan bae. Makana emak izinan kawin deui. Mak, kawin bae kawin. Emang Mak Karmel nang kawin deui kitu? Lah ani lamun aya nu cocok mah. Jak emang ora keneh. Mak, kawin bae kawin. Bukus kami mah boga bapak deui.
Mak Karmel, emang Mak Karmel bener lara kawin deui? Ani. Ya emak capek. Kuku dengan bae maraban si Karmel. Terus geus aya calona?